Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji uji kinerja pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sandi Setiawan Santosa selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Carita Wayang di kelas 12 di SMA Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Berikut biodata saya. Dan untuk lebih jelas mengenai pelaksanaan uji kinerja praktik pembelajaran, berikut videonya. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ieu urang biasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lawungan materi kedua. Ngeunaan carita wayang. Alhamdulillah ayeuna urang tos nicak kana pertemuan di materi nu kadua nyaeta ngeunaan carita wayang. Kumaha kabarna dinten ieu? Alhamdulillahnya mugia kesehatan saterasna nyarangan urang sadaya. Amin. Sadeacan urang kana lebet kana materi carita wayang, urang ngadoa sasarangan heula. Mangga dipimpin heula ngadoa. Saya ga satu acan aja dikawitan heula ku ngadoa. Ngadoa mulai. Ngadoa rengsek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dikawitan ku ngadoa tiasa langkung barokah. Ilmu kurang di kenging dinten ieu tiasa nyerap kana uteuk masing-masing. Amin. Iya. Tanya Bapak absen heula. Katingali nama aya nu teu hadir dinten ieu. Sawen teu hadir? Cantika sareng Melani. Kunaon? Sapi. Kunaon? Kedama. Urang doakeun ugia Cantika sareng Melani enggal sehat deui supaya nyasa gabung. Amin. Nah, mingguan kamari, urang atos ngengkeun materi ngeunaan tradisi. Saha ken Mas Emun? Nah, naon we tradisi teh? Tumasan naon? Terus nyaleresnya aya dumasar siklus kehidupan, kadua keagamaan, katilu masalah kesehatan sareng terakhir peristiwa kejadian ya. Nah, eta mangrupa jenis-jenis tradisi nu aya di Sunda khususnya.
Ayeuna urang bakal lica karena materi nu kadua nya eta ngeunaan carita wayang. Tapi sadansanana urang cobian museukeun pikiran urang ku cara ice breaking. Sok tadi heula. Aya pasangan-pasangan. Ice breaking ayeuna ngeunaan up down. Awas enog-enogan. Ieu. Tapi kudunya lah yang pasangan anak. Nah, lain bagian anak, nggak bisa lagi ya. Nah, pun bagian anak, cek bapak teh. Jangan biasa ke up. Anu anak berarti ka kudu mah deungeul nu panangan. Nah, mun kena, bisa lagi ya. Up. Nah, ya kan kena, berarti nu keunana eleh. Tapi misalnya up, dia kieu. Berarti meleleh ku up ya. Ayeuna depan dua don. Mun don nu luhur berarti ka handap ya. Don mun ka handap dina berarti eleh nu. Tapi misalnya ya. Nah, berarti don. Nah, itu berarti nu kenging nu gede. Siap. Up. Down. Carita wayang teh urang teh bakal ngeunangkeun sababaraha hal. Misalna kahiji seueur pisan manfaat-manfaat atawa pesan-pesan moral anu urang biasa di cangkem biasa dilaksanakeun dina kahirupan sapopoe. Urang pernah ningali carita atau pagelaran wayang. Selain eta mun urang dina kade 3.2 yang 4.2 ngeunaan materi carita wayang. Nah, urang ge bisa leuwih muka pikiran urang. Dengan saukur carita-carita nu asal ti Indonesia unggul. Urang bisa kenal carita-carita nu aya di saluareun Indonesia. Nah, tapi ku karuhun-karuhun urang dilebur deui. Diadu maniskeun jeung carita-carita nu aya khususna di urang Sunda. Salajengna ayeuna urang lebet kana materi kadua ngeunaan carita wayang. Dina carita wayang aya naon wae? Aya 4. Dieu nya nu kahiji ngeunaan aspek pengetahuan. Dina pengetahuan kompetensi dasarna ngeunaan nganalisis isi struktur jeung aspek kebahasaan carita wayang. Dan dina pengetahuannya bisa analisis isi struktur dan aspek kebahasaan. IPK-na indikator pencapaian kompetensina eta buka hiji nganalisis isi struktur aspek kebahasaan carita wayang. Buka dua nyimpulkeun bentuk yang isi carita wayang. Ya
mangrupa aspek pengetahuan. Jadi aya nganalisis jeung Punten. nu kadua aspek keterampilan. Dina aspek keterampilan kompetensi dasarna nyaeta ngreasikeun petikan carita wayang kana bentuk sejen. Ayeuna mah urang bakal ngajieuna kana bentuk video kreasi. Jadi sanes kana drama atau carita pondok, tapi urang ngadamel video kreasi bentuk saja. Ya, di dieu kanggo indikator pencapaianna nyaeta membuat skenario video cerita wayang. Nu kadua nyiptakeun bentuk lain dina teks petikan cerita wayang jadi video kreasi cerita wayang. Nah, jadi aya 4 indikator pencapaian nu bakal ku urang cangking dina materi carita wayang. Nah, ieu tujuan pengajaran anak. Dina tujuan pengajaran nu kahiji setelah menyimak video nu dikirim kana platform Google Classroom, nah, siswa bisa menganalisis isi struktur dan aspek kabasaan carita wayang. Nu kaduana, setelah menyimak video jeung tayangan PowerPoint pembelajaran, siswa bisa nyimpulkeun bentuk dan isi carita wayang. Nu katilu, sanggeus nelaah teks petikan carita wayang, siswa bisa nyieun skenario video carita wayang. Nu kaopatna, geus nelaah teks petikan carita wayang, siswa bisa nyiptakeun bentuk sejen anu mangrupa video kreasi carita wayang. Ieu mangrupa tujuan pengajaran dina materi carita Wayang. Bapak, kurang tinggal sasarangan aya tayangan video ngeunaan warnaning wayang. Video kahiji ya, video kahiji dianalisis. Ieu mangrupa sababaraha warnaning wayang. Hey.
macam-macam wayang non jenis wayang. Nah, jadinya sami ya. Nah, pada macam-macam wayang atau jenis wayang. Nah, tadi anu hafal teh wayang naon wae? Acungkeun pandanganna anu hafal? Wayang naon? Nu kahiji wayang kulit. Wayang kulit. Nu kadua wayang ya, nu katilu nah, aya wayang klitik atau wayang krucil ya. Nah, warnaning wayang teh mangrupa jenis-jenis wayang. Aya wayang bola atau wayang kulit, urang kenalna wayang kulit. Kadua aya wayang gedog, aya wayang sulu, aya wayang wong, wayang titik atau potehi, ya. Terus aya wayang beber, nah, aya wayang klitik, aya wayang krucil, aya wayang lilingon, aya wayang golek iket, nah, aya oge wayang golek gelung. Tadinya terus ningali sanu emut nomor hiji kira-kira wayang naon? Wayang kulit. Nah, wayang kulit. Nomor 2, ngacung sanu tiasa. Wow, Esti. Iya nomor 2. Ah, iya tik. Esti naon? Wayang titik. Nomor 3, aya tiasa. Wayang golek. Ah, wayang golek ya. Nomor 3 wayang golek. Nomor 4. Aurel. Wayang beber. Nah, wayang beber. Nah, ieu nya nu benten jeung sajana batur mah aya wayangna, ieu mah dan saukur gambar dina wayang beber. Ieu salah sawios warnaning wayang aya di Indonesia. Tos didugikeun ngeunaan warnaning wayang. Nah, di dieu Bapak gaduh media pangajaran nu mangrupa kartu gambar jenis wayang atau warnaning wayang. Nah, urang cobaan. Di dia aya gambar warna wayang jeung ngaran warnaning wayang. Kain silik ngajodokeun. Saha nu meunang misalna gambar kahiji gambar naon? Wayang beber. Berarti kudu neangan ngaran wayang beber. Mananya wayang beber teh? Nah, misalnya jeung wayang beber. Siap ya? Siap. Bapak dibagikeun gambar kocok heula. Maaf. Cita jangan. Nah, begitu enggak ya? Oke, Nek. Nah, di bapaknya nyeplos-nyepungan. Aya wayang wong, aya wayang kulit urut. Ayeuna mangga kempal sareng pasanganana. Untuk kayak pasangan ka bapak. Pagelaran dina wayang. Unsur dina pagelaran wayang, oge unsur dina teks petikan carita wayang. Nah, dina unsur pagelaran wayang aya naon wae sih? Nu kahiji aya murwa. Nah, naon ari murwa teh? Murwa teh nyaeta siloka bubuka dina ngamimitian pagelaran wayang. Katanya bisa oge disebut puisi padalangan. Di dia ngawih si dalang teh nepikeun bubukana ngeunaan pagelaran. Nu kadua aya nyandra. Nah, ari nyandra mah nyaeta nepikeun adegan. Ya, keur di mana si adegan teh? Nah, keur di leuweung
keur di kerajaan eta disebutna nyandra. Aya dua jenis nyandra. Aya janturan, aya pocapan. Ari janturan mah pas dalang nepikeun adeganana dibarengan ku sora gamelan. Jadi sora gamelanna disarada. Ya. Dipiring ku gamelan. Ari pocapan mah henteu dibarengan ku sora gamelan. Ukur dalang mukul nyaritakeun. Eta nu benten dina nya. Nu katilu aya kakawen. Dina kakawen ieu mah mangrupa asalna dina bahasa Kawi. Nu artina niron-niron. Jadi nepikeun ngamimitian muncul nawayang nah ku kakawen. Jadi diibaratkeun nek kaluarna misalnya Gatot Kaca kumaha kakawenna. Kaluarna Bima kakawenna kumaha. Eta dina kakawen. Jadi bahasa nu digunakeun oge bahasa Kawi. Nu terakhir aya antawacana. Dina antawacana nama nyaeta sora-sora wayang. Kumaha sora Semar, kumaha sora Cepot, kumaha sora Arjuna, kumaha sora Bima, kumaha sora Gatot Kaca. Nah, eta dina antawacana. Jadi kamampu dalang dina rupa-rupa sora. Dan nu kadua unsur dina teks petikan carita wayang. Biar sih tinggali gara dina buku, buka bukuna. Nah, dina buku carita wayang dinya aya judulna Si Cepot Hayang Kawin. Ieu teh mangrupa teks petikan carita wayang. Nah, benten sareng tadi ya, mun dina pagelaran mah aya murwa, nyandra, kakawen, antawacana. Tapi dina teks petikan carita wayang mah teu aya eta, kudu aya murwa, kudu aya kakawen, komo antawacana mah teu. Jadi nu ayana sami sareng unsur dina prosa biasa. Jadi aya jejer, aya palaku jeung watekna, aya latar, aya galur, usir sawangan jeung aman. Nah, ieu teh mangrupa unsur atau struktur dina teks petikan carita wayang. Anu ngabedakeun. Mun dina pagelaran mah tadi aya murwa, kakawen, nyandra, sareng antawacana. Dina petikan carita wayang mah kaku genep unsur ieu. Nah, aya oge unsur di luar sastrana. Ya, boh pagelaran, boh teks petikan carita wayang. Kami nya nu kahiji aya asal usul. Di mana sih asalna carita wayang teh? Yang mapat di mana? India. India ya. Aya oge nu kadua cara sumebarna. Tadi teh naha lewat tulisan atau lewat pagelaran. Nu katilu cara midangkeunana, ya cara magelarkeunana naha beurang. Nah, eta teh wayang teh bisa dipagelarkeun beurang atau khusus tipe ngumpul. Misalkan wayang kulit mah bisa dipagelarkeun di beurang macaang gitu tinggalina bayangan. Nu katilu cara midangkeun minana engko sen tadi. Nu kaopat nyaeta kalungguhan di masyarakat. Nah, kalungguhan di masyarakat mah ieu teh keur naon? Nah, keur ritual atau saukur keur hiburan ngumpul. Nah, nu kalima nyaeta ajen moral dina naon wae sih nu bisa dibawa dina carita wayang. Boga pisan kan ajen moralna nu aya dina carita wayang. Kan ayeuna urang kana aspek keterampilan. Kan urang teh kudu bisa tadi kan naon dina kompetensi dasar teh nyaeta bisa nyiptakeun video kreasi. Nah, tapi sateu acan nyiptakeun video kreasi, urang damel heula struktur skenario video carita wayang teh. Urang bakal hijieun, buka hiji ayana topik. Topikna naon wae? Misalna buka hiji judul carita wayangna naon. Nu kadua
ayana kubuka. Nu katilu ayana eusi carita wayangna. Nu kaopat ayana panutup. Dari nato. Terus nu kadua aya narasi carita. Nu katilu aya musik ilustrasi. Nah, dina musik ilustrasi ieu kumahakeun sih musik backsound mun aya backsound. Nu kaopat adegan, dina adegan dijelaskeun dirincikeun. Dina judul cerita wayang teh bade dikumahakeun, nah bade animasi tulisan, nah langsung diucapkeun ku masing-masing kelompok. Nah, nu kalima aya durasi. Durasi nyata waktu dibutuhkeun dina tiap topik. Ieu nu kudu urang damel struktur skenario carita wayang. Nah, Bapak bakal dibagikeun LKPD. Lembar kerja peserta didik. Nah, dina muka hiji aya nuliskeun hal-hal nu ngabedakeun dina unggal warnaning wayang. Tadi kan nonton video nanya. Nah, analisis naon sih nu ngabedakeunana? Tadi Bapak tos disebutkeun sabagian. Nah, dina bahana, nah dina carita atawa naonna. Nu kadua, rancang skenario video saluyu jeung teks petikan carita wayang. Urang damel struktur videona. Nu katilu, ngajieun video kreasi carita wayang. Salajengna ayeuna mangga tempel sareng kelompok masing-masing. Nu kahiji kerjakeun ya. LKPD nu geus dibagikeun diskusikeun di kelompok masing-masing. Nu kadua tadi rancang skenario saluyu jeung teks petikan carita wayang nu geus dipilih. Nu terakhir nyaeta prakjieun video carita wayang saluyu jeung hasil rarancang skenario tuluy tampilkeun videona di hareupeun kelas. Ya, mangga ayeuna langsung kepal sareng kelompokna masing-masing. Diskusi sareng kelompok masing-masing. Upami aya nu teu ngartos, langsung ditaroskeun, ngajukeun pananganna ke Bapak diskusi ka kelompok masing-masing. Ya. Oh, sadinten yang biasa. Karena misalnya di tanggal dinten Minggu tanggal 7 Oktober. Minggu teh tanggal 8 Oktober. Nah. Iya Kak, angko durasi. Nah, durasi mah minimalnya 2 menit setengah. Nah, maksimalnya 5 menit. Nah, jadi dibagi-bagi. Kanggo judul wayang seberapa menit, membuka seberapa menit, kesina seberapa menit, tapi kudu proporsional. Atau membuka langsung seger batan isi video cerita wayang. Nah, kanggo sinama mungkin kita bersama misalnya merankeun anak misalnya Raihan merankeun saha, Eki merankeun saha, Amel merankeun saha. Mau musiknya di awal kedua dia sama gitu. Tapi sulingan. Nah, tidak musik sama musik. Saya katanya musik dan sana Yo. Naon misalnya tiap kita beda musiknya pas membuka musiknya naon pas musiknya naon pas Laguna di awal ke akhir bisa mereka di sana. Perhatikan, saat ngadamel skenario langsung ngadamel
Wayang. Kan tos dipidamel nya wayangna di bumi masing-masing. Nah, eta dijieun carita wayang. Ketika carita wayangna kan tos dipilih mana nu bade dijadikeun video kreasina. Tos ya? Bapak ngaduhikeun kanggo penilaianana dina materi carita wayang. Ya, aya penilaian secara tes tertulis, secara penilaian proyek. Nu tertulis nyata dina soal nomor kahiji. Tadi ngeunaan ngabedakeun warnaning wayang. Nah, dina nilai penilaian proyekna nyata penilaian ngadamel skenario, oge ngadamel video kreasi. Ya, didinya. Dina soal kahiji nilai maksimalna 5. Nah, dina soal kedua nilai maksimalna 20, soal katilu nilai maksimalna 75. Oke, digabungkeun. Sabaraha total skorna oke dibagi skor maksimal dikali 100 eta nilai rupuh hidup sadayana enging. Ya. Nah, ieu tugasna per kelompok. Jadi diwajibkeun aya kolaborasi tiap anggota nya. Pembukikeun kan ngerjakeun saurang atawa 2 urang, tapi sadayana kita kerja sama kerja kelompok. Ayeuna urang presentasi hasil diskusi tadi nyaeta nu mangrupa proyek ngadamel video kreasi. Ya, mangga ayeuna video kreasi di kelompok kahiji, kelompokna Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Raihan Bisirabani wawakil di kelompok hiji. Sareng wakilna Nami abdi Sigi Pari Nugraha. janten abdi selaku wakil di kelompok hiji bade nerangkeun video carita wayang. Lah, kita sih gak enak tak kau orang dan mana pinjam duit, tapi mana tuh bisa kadieu dapat aya urusan. Kenapa gitu? Kena bus mbak, soalnya kan ada 3 depan. Rek pinjam sebarahat gitu. Kata dia tidak atas cukup lah. Oh nya aya sakitu mah, tah duitna nanti tarik dibalikin na iraha. Jika nunggu harap desa, ya darek dijualkan kurban. Oh, tuh. Atur bisa brother. Saminggu kamu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahal teh. Lebih di saminggu. Pantang lagi janji nang saminggu. Nah, udah selain datang-datang juga babak. Lain mah tinggian dah. Yang mana? Ulah sok hati-hati tinyaho panyu kamari karena minjem duit ka urang saya tidak pernah sembe hari itu gak kan ulin mah teu minggu embe minggu nade hayam si siapa tipu aing kan ngomongnya dirinya anu minjem duit teh tuh ulin mah tuh ajaran berarti anggapan embena di kandang embe kepo, lu brother, ano? Arisnya tipu aing. Kek, kumaha maksudnya ieu teh? Paceta isi dibrigeskeun ku aing. Aduh kanyaho. Ampun atuh brad. Teu urang teh keur teu boga bisa cekelan. Ieu mah atuh bawa joba teh hiji, jam maneh ngaganti duit kamari. Urang mah itu dibalik duit. Jual bae heula nya tah. Kita ke orang tuh siap atau sembuh pisan ya brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Hesti Novian Nuraini. Abdi Syarifah Fadila. Mewakili di kelompok 2 bade nerangkeun video carita wayang. Saha itu wanoh ka tokoh Semar. Semar teh nyaeta pamimpin opat sakawan atawa purnakawan. Purnakawan dina wayang kulit nyaeta Semar, Petru, Gareng jeung Bagong. Tokoh Semar sakumaha anu ditetelakeun di luhur nyaeta tokoh wicaksana
jeung nasehatna dicaritakeun batu gareng jeung Bagong ke angin teu unsieullah Semar datang. Gareng Batu Bagong. Aya naon Pak? Kunaon Pak? King, kalian tebang putih menggambarkan Bapak Marani tadi. Ai aranjeun geus pernah ngadang tembang putih nu saja acan. Enggak, Pak. Ulah, ikhlas dengan bantuan, namun yang rezeki atau duit, engkau menjual ilmu, memenuhi ilmu agama. Nuhun Pak. Aina pek marani turikeun ulina, samemeh yang harepan juragan ulang ka Amarta, anu masih keneh milarian Bratasena. Ilmu teh gede pisan pangaruhna dina kahirupan. Kudu aya usaha anu kuat tur tegas di gadang tauna. Ulah adigung mun urang boga ilmu. Tapi urang kudu bener-bener ngamalkeunana. Sangkan jadi jalma anu bingung. Atur nuhun ti kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, tadi tos nayangkeun sadaya kelompok. Alhamdulillah video nu dihasilkeun oge, video kreasina sararae, video kreasiana sarukses. Bade nyaritakeun naon? Jeung menarik. Tadi nu dirubah dina teks petikan carita wayang jadi mangrupa video pagelaran kreasi carita wayang. Ya, tadi aya nu ngagunakeun wayang golek jenis wayang mah. Aya oge nu ngagunakeun wayang kulit. Aya oge nu ngagunakeun campuran antara wayang golek jeung wayang kulit. Ya, emprah heula kanggo urang sadaya. Alhamdulillah ya pengajaran urang Kosrengse dina materi carita wayang. Tadi tikawit urang kenging materi ngeunaan we sih warnaning wayang nu sadesna sareng duwikeun ka ngapresentasikan hasil proyek video carita wayang. Nah, salajengna urang refleksi pengajaran dina dinten ieu. Nah, tadi kenging ngaon we urang kahiji ngeunaan warnaning wayang. Wayang. Nah, pieu naon we dina warnaning wayang teh? Aya titi, wayang titi, wayang beban, terus wayang purwa, terus gedog. Iya kan? Sip. Fitri, aya nu emot, wayang naon? Wayang suluh, terus wayang golek. Tos wayangna. Alhamdulillah nya tadi tos apa ge? Jadi aya sababaraha warnaning wayang. Nah, salajengna urang oge diajar ngeunaan struktur dina pagelaran wayang atau unsur-unsur dina pagelaran wayang. Sanu apal? Oh, Amel. Aya murwa, terus teh kakawen, antawacana sareng nyandra. Wah, nyandra. Alhamdulillah nya terus apal oge nah eta dina struktur pagelaran wayang. Sedengkeun dina petikan carita wayang mah kawas dina prosa biasa. Aya naon we nu kahiji? Jejel. Kedua, pokok jeung palaku. Katilu? Latar. Kaopat. Galur. Kalima. Amanah. Ya, kagenap sudut pandang. Nah, eta mangrupa struktur dina petikan carita wayang. Alhamdulillah urang Kosrengse dina pangajaran ieu hendak dimengon payung dina materi anu enggal nyaeta ngeunaan resensi.
Oh, nah di bumi dipilarian heula informasi ngeunaan resensi. Naon sih ari resensi teh? Terus kumaha contoh-contoh dina resensi. Urang tutup wae dina pangajaran dinten ieu ku ngadoa sastra dikit kanggo mimpin Saya enggak maka wih ngadoa di kawitan.